Halo, wilujeng enjing sadayana. Kuring, Hana Nadia, tina 12 IPS tilu SMA hiji Cikarang Barat. Bade ngadamar nu namina cireng. Cireng teh nyaeta padaharan anu aya ti orang Sunda. Namun dipanjangkeun mah cireng teh aci digoreng. Bahan-bahan anu diperlukeun nyaeta tepung tapioka, uyah, kaldu, pedes bubuk, bawang bodas, sarta cai. Lengkah-lengkah pikeun ngadamel cireng. Nyaeta kahiji, nyiapkeun wajan anu parantos dipasikeun, panaskeun. Kadua, tambahkeun bawang bodas, cai, uyah, bubuk kaldu, pedes bubuk, sareng hiji sendok tepung tapioka. Lalu aduk. Aduk sadaya bahan dugi ka teksturna sapertos lem. Kaopat, tuang tepung tapioka sesana kana wadah. Teras tambahkeun tepung kana tuang. Kalima, aduk sadaya bahan dugi karata. Kagenep candak adonan teras ratakan numutkeun raos. Katujuh, goreng adonan dugi kaasak. Angkat sareng solokan. Hayu urang retencangan sadayana ngadamel cireng anu gampil bahanna. Sareng gampil cara ngadamelna, hatur nuhun parantos sarana.